Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batukan desa mesin kuring, neng tita ting tulang tumbing tumbung bujur, teh tanam ni abinya, terus sebayar tiga garut mah, terus pada terarangan, yan abi teh irungna pangsapat mah, panginten sareng panggelisna janda terbuhun teh abdi, buhun gitu marananya. Ulah bosen-bosen ngupingkeun karya-karya gelo sim kuring. Omat sangukeun lagu ieu dugi ka akhir upami teu ngadaguan dugi ka akhir bakal kadeuhong geura ieu aya maor bodas versi ingat capluk deui di dieu jadi beuteung jadi bagoda tiris mapai jalan Cianjur ngajuk juga hiji lembur kangge jeung tukang bajigur saamprok jeung tukang bubur penyambungnya nu nyampak tukang tauco jeung tukang gado-gado ketinggalan tukang baso nu ngaso di warung dodo asal loba opieun tadi kerkopnya datang tukang asongan rokok tisu jeung minuman ditambah tukang gorengan bala-bala gehu pisan sugan teh ieu tempat jika keur aya nu hajat rame pisan nu jualan rame pisan nu daragang alabatan kerkop teu kasawang dianggalna teu kapikir bisa dinu hayang jajan hayang ngopi tapi dompet eueuh kapaksa ngajual HP sisi eueuh nu malire tagi HP nu inung euy bayana we berenang ngajual HP ini satu ngajual naon deui nya irung geus bisa dijual da sapat tuh beak huntu karuh ning geus teh sabaraha siki huntu laun-laun ngajual naon nya bakat aya hayang gorengan gosina pigeun ka ngajual irung jeung huntu nepi aya rek ngajual HP inung deudeuh Gusti hirup teh kieu wae kitu iraha batur siga urang urang siga batur gitu malam minggu oge ngalumuk we di imahnya salah siga elap lajeng Kang datang ka hiji toko arek manggihan si engko nu katelah tukang bako jangan jualan boboko alah si eta sartu niat rek ngajual HP keur meuli goreng tempe tekuat hayang siomay nepikeun ka goreng hoke kitu merenya aya payu ku payuna ngan ditawar 5.000 nah HP eueuh kesingan ditambah eueuh baterai sugan teh bakal laku leuwih ti harga sakitu nya kapaksa disatuju daripada ngegel huntu da sauhuntuan teu kasawang dianggalna teu kapikir sisa dina hayang jajan hayang ngopi tapi dompet eueuh kapaksa ngajual HP nu eueuh casing jeung baterai aduh nu bebeakan teu kasawang dianggalna teu kapikir kita lihat hayang jajan hayang ngopi tapi dompet eueuh kapaksa ngajual HP nu eueuh casing jeung baterai bari ding HP inung prihatin hirup wah